Hayu cenah rek tikokan. Hayu atuh buru. Heula penempuan tanggal baru kitu ek naon piknik aku ameh juga batu bingung ke mana Ulah bingung kan di Pangandaran ge loba objek wisata. nya tinggal milih sok rek ka mana. Pantai loba geus puguh Pangandaran mah katelah kaendahan pantaina. Hayang body naon lah eta arana Body rafting. tah eta heueuh aya. Curug oge loba. Akuarium terpanjang se-Indonesia ge aya di Pangandaran. Di daerah urang ge kan aya Desa Bojongsari nu juga di Bali teh naon Ubud. Tah nya Ubud Bali. Salian eta oge aya wisata budaya ronggeng gunung nu ku urang kudu dilestarikeun.